Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kana tiasa patepang dangu deui tiasa sasarengan deui dina acara pidangan dongeng Sunda di Carsun Bakekok. Dina dinten kamari teh urang neraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari. Patnya dios teh nya pabaliutkeun bae lah urang teraskeun. Nyaetana urang neraskeun hanca dongeng jejerna si Kamileung karya Ukok dina dinten ayeuna bagian anu ke-82. Mudah-mudahan kana ieu acara dongeng Sunda teh sing ngajantenkeun panglipur kalebu panggeberah manah hiburan kaum mitra-mitra sadayana di mana wae ayana. Hatur nuhun ka sadayana anu tos pasihan dukunganna tos pasihan subrekna ka channel-channelna Ukoknya. Hatur nuhun oge ka palawargi sadayana anu tos ngarojong mudah-mudahan we urang sadayana dina danget ayeuna sareng saterasna sing aya dina Ginanjar kawilujengan sing disehatkeun itu sinareng ieuna sing dilancarkeun dina sagala urusan rezekina amin. Atuh sabada teh nyangkolong dengan waktu sahayu urang dirajikeun tung. Da kitu bangga gantun salira pilih we di antara abdi tiluan anu tangtosna abdi tiluan baris satya satuhu tur baris nampi kana parentah di salira Amuratu. Mamang oge kakang Pati di malan rupina kaula moal arek ngutus saha-saha. Moal bade ngutus saha-saha? Jigana kaula sorangan anu baris lumampah ninggalkeun ieu nagara pikeun sawatara waktu. Pami salira Amuratu ngantunkeun ieu nagara. Saha di dieu sasepuh? Saha di dieu nu janten kawasa? Saha di dieu anu janten padarosan? Ampun Gusti, abdi tangtos teu nyaluyuan pamisalira Amuratu anu angkat ngantunkeun ieu nagara. Terus kaula kudu kumaha kakak? Ampun Gusti, tangtos salira langsung terang kedah kumaha, tapi ieu mah sakadar pamenak kaula langkung sae fokus we Gusti calik di ieu nagari bari ngadoa bari nyuhunkeun pitulung ka Hyang Agung Allah aja wajalla supados Gusti Agung Kamileung sing dipaparin kasehatan kasalametan sing engel-engel deui mulang ka nagara Jati Kamileung nya kitu deui tuang putra Gusti Ratu Dewi Keningan. Sumuhun Gusti. Sami pemenak kaula oge. Salira Amuratu teu kenging dugikakeun lunta ieu nagara. Margi ka tidak pisan bahayana pamisalira lunta ti nagara. Sanaos di nagara teh
pinuhan ku jawara-jawara gagah tursak. Tapi salira mangrupakeun dewi di nagara, bebenteng di nagara, jelas kuayana salira di nagara teh tiasa ngabantu kana sagala rupina. Jalmi nu bakal ka dieu anu baris itu baris ieu sanajan seueur tentara nu jago-jago sareng para jawara nu hararebat, punggawa anu sararakti, moal dugi ka mundur. Tapi lamun salira memang aya di nagara tangtos jawara bakal mikir 2 kali. Laras Ibu Ratu, sakumaha anu disebatkeun ku Kakang Pati oge Kakang Jabang Aruna emang telepat. Sawios abdi nu angkat pikeun milari Gusti Prabu kanggo milari Gusti Ratu Yai Bajul Pataru. Kumaha Gusti? Yakin anjeun bakal manggihan anak kaula? Insyaallah. Kula lain ngaremehkeun kana kemampuan anjeun Bajul Pataru. Anjeun hebat, anjeun kuat, anjeun gagah, anjeun sakti. Tapi hampura kula anjeun tangtu moal bisa manggihan Kakang Kamileung oge anak kula. Ampun Ibu Ratu, rumaos jisim abdi kakirangan dina pangarti. Tapi kanggo ngabdi ka ieu nagara satekah pola jisim abdi baris mancen tugas milari nyaeta tuang putra Gusti Ratu Nyimas Dewi Keningan oge Gusti Agung Kamileung. Jisim abdi siap kanggo kaluar ti nagara milari eta 2 jalmi. Bajul Pataru, lamun kitu beral anjeun ku kaula diizinan pikeunangan salaki kula di mana ayana oge anak kula di mana ayana. Timalan Gusti. Atuh ku kituna jisim abdi moal enjing moal pageto ayeuna pisan undur diri kanggo milari Gusti Kamileung oge Ratu Nyimas Dewi Keningan. Beral Kakang kaula undur diri pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sanggeus puguh kitu mah Bajul Pataru harita anu memang menang tugas
Sakti Amburatu diah loba mundur harita pikeun init tinggalkeun eta nagara. Initna Bajul Pataru diteuteup ku sakabeh mantri abdi nagara. Bajul Pataru hiji jajaka anu gagah tur sakti, senopati ti nagara Jatikamilin. Bajul Pataru harita keluar ti karaton make pakaian anu sederhana tur biasa we. Diri ibarat ilharna para jawara teu nemongkeun manehna hiji senopati ti nagara anu gagah nyatana Jatikamilin. Sabaparat jalan harita di kota Jatikamilin ditanya, sabab tangtu rahayat apal, sabab Bajul Pataru teh mangrupakeun hiji pamimpin anu deukeut jeung rahayat. Sabaparat jalan kabeh ngadoakeun ka Bajul Pataru anu init. Bajul Pataru nu antuk ngabelesat init ninggalkeun eta pitempatan dimimitian ku bismillah. Diniatan ku paniatan anu jelas yen dirina rek neangan raja, rek neangan pamimpin ti nagara Jatikamilin anu geus aya kana 3 taunna teu mulang ka nagara. Bismillahirrahmanirrahim. Kaula ayeuna niat rek neangan pamimpin kula kalayan ikhlas. Mudah-mudahan ya Allah sagarana sing dilancarkeun. Belesat Bajul Pataru harita keluar ti nagara di perbatasan. Mangplung init ngagunakeun aji kasaktena. Wakna nu belesatan lir ibarat kalangkang. Harita nuju ka belah kulon. Sanggeus cukup jauh reg Bajul Pataru harita eureun. Bajul Pataru neuteub seukeut ka jauhna reup meuremkeun panohna. Bajul Pataru harita nanyakeun kana batina, ngagunakeun ajianana di mana jalma kira-kira nu keur diteanganana. Hiji jawara sakti senopati ti nagara Jatikamilin anu geus jelas ngabogaan ilmu panemuh jampe pamake anu hade. Bajul Pataru harita ngagunakeun ajian panarawangan gaib. Ngong aya hiji sora harita anu kadenge ku Bajul Pataru. Bajul Pataru harita meuremkeun panonna ceulina direbingkeun. Eta sora teh manglupakeun ilapat. Hiji sora anu ngabejaan kana batin Bajul Pataru. Assalamualaikum anak ama Bajul Pataru, incu ama. Hidup ayeuna lunta ti nagara Oman. Hidup keur ngemban tugas ulah gagabah. Sabab nu diteangan ku hidup ayeuna keur aya dina angkeran. Keur aya dina angkeran hiji nagara nu kacida pisan rohaka gagahna. Jauh dibelah ditu di ujung kulon. Jeung hiji ratu anu memang gagah sakti anu ayeuna nuju ka beulah wetan. Teang ka beulah wetan. Ratu anjeun aya di beulah wetan. Pamimpin anjeun aya di beulah wetan. Sedengkeun pamimpin utama anjeun ngabogaan kekuasaan utama aya di ujung kulon. Di hiji nagara nu rohaka anu ayeuna keur ngagemleng di eta nagara. Pilih rek nu mana heula
eyang saha salira teh teu perlu apal ulah saha incu eyang anak lamun anjeun ayeuna rek lempang ka beulah kulon lempang lamun anjeun ayeuna rek milih ka beulah wetan prat sabab dua-duana ge kacida pisan butuhna kacula pisan pentingna dua-duana hiji pamimpin ti nagara sesepuh anu tangtu dipika butuh berat kumantung hate anjeun rek kamana ngelengkahkeun suku ayeuna sakitu ti eyang assalamualaikum waalaikumsalam eyang Bajul Pataru ngahuleng miraga meneng dituduhkeun ku dituduhkeun anak bingung ku bingungna anger sabab dua jawara teh nu kacida pisan jararauhna hiji di ujung kulon anu hiji aya di belah wetan anu di ujung kulon geus jelas si Kamileung anu geus dibejaan sedangkeun ratuna aya di belah wetan aduh na belah mana kaula neangan ka belah kulon atawa ka belah wetan dua-duana jalma nu gagah tur sakti dua-duana jalma anu dipika butuh dua-duana jalma anu ngabogan aji kasaktin anu hebat poal teuing manehna geus apal aing neangan aing nu teu apal sabab dua jalma eta mangrupakeun guru keur aing aduh cik aing mah rek nuturkeun we inung suku ka mana ieu inung suku teh aing kudu muter heula jigana ieu sabab aing maneg mayong ke lamun aing nuju na ka beulah wetan suku aing lempang inung suku aing nuduhkeun ka beulah wetan aing rek init ka wetan inung suku aing nuduhkeun ka beulah kulon aing rek init ka beulah tulon cik aing rek muter heula ieu sangeus kitu mah Bajul Pataru harita muterkeun awakna saeureuna siga pangal tina waktu harita Bajul Pataru harita muter Bajul Pataru harita eureun ret Bajul Pataru harita ngareret kana inung suku nunjukkeun inung suku teh tetela geuningan kabelah kaler nah ieu inung suku teh kalah nunjukkeun kabelah kaler kapan aing teh hayang kabelah wetan atawa kabelah kulon ieu inung suku teh kalah kabelah kaler sakali deui aing mah bismillahirrahmanirrahim Bajul Pataru harita muterkeun deui inung suku atanapi inung muterkeun di awakna nepi ka eureuna siga pangal dua kali Bajul Pataru tetep kabelah kaler idih aing geuningan kudu kabelah kaler antaran ieu dua-dua na anu jalma nu penting aing kudu init kabelah kaler saha nu nyaho di belah kaler teh meunang rezeki aing papangih jeung salah saurang aing bismillah we ieu mah curelat Bajul Pataru ngacurelat harita nuturkeun inung suku panuduhanana nyaeta kabelah wetan atarapi kabelah kaler
Pala mitra kaum dangu sadayana. Bajul Pataru harita anu geus puleud hatena rek nuturkeun inung suku ka belah kaler. Awakna nu beblesatan harita init ka belah kaler teu nuduhkeun panuduh ka belah wetan atawa ka belah kulon. Bajul Pataru init ka belah kaler susuganan ceuk Bajul Pataru di antara si Kamileung atawa Nyimas Dewi Keningan teh papanggih di pasampangan atawa di perjalanan. Bekilila beki jauh Bajul Pataru init ka belah kulon atanapi init ka belah kaler nu antukna jog anyog ka hiji pileuweungan Bajul Pataru. Didinya Bajul Pataru bingung. Eta leuweung kacirebisan jemetna eta leuweung kacirebisan hese pikeun ngalengkah-lengkahkeun acan suku. Lobana tatangkalan ku jemetna naon wae kakayon anu aya di eta pileuweungan. Reg Bajul Pataru harita eureun. Ieu teh leuweung naon ngaranna? Kunaon ieu leuweung teh ku jemet-jemet teuing tatangkalan jeung jujuku tanana nu kacida pisan leubeut kacida. Leuweung naon ieu ngaranna? Kagok kapalang-balang tujuan aing ka belah wetan hartina ieu leuweung ge kudu liwatan ku aing. Bismillahirrahmanirrahim. Hate aing lempengkeun aing ka belah weta ka belah kaler. Raga aing kuatkeun cek aing ayeuna rek lumampah di leuweung genggong ieu. Antukna Raden Bajul Pataru ngalengkahkeun sukuna kalayan pasti dibarengan niat anu kuat. Bismillah anu utama nu tangtu keur Bajul Pataru. Salengkah demi salengkah ati-ati Bajul Pataru anu tetep caringcing bageuh kancing saringset bageuh iket. Bajul Pataru teu wani gagabah sanajan memang Bajul Pataru kasebut gagah sakti tapi tetap Bajul Pataru make perhitungan. Henteu asa aing uyah kidul, henteu asa aing panggagahna, teu asa aing pangsaktina. Sabab ceuk pikiran Bajul Pataru jalma sakabehna oge nu boga ilmu panutup. Jalma nu sakti pasti bakal aya nu leuwih sakti deui. Kitu jeung kitu. Bajul Pataru nu terus asup ka jero pileuweungan. Beuki lila Bajul Pataru harita asup beuki poek eta pileuweungan. Sanggeus nepi aya di tengah-tengah leuweung harita eta leuweung lir ibarat anu teu eueuh jalan ka ditu teu boga jalan anu ka dieu. Bajul Pataru ngahulang sajongjongan. Astagfirullahaladzim. Aing bener-bener kapihu. Bener nuturkeun hate aing. Nah aing teh bener atawa salah? Ieu buktina aing ka mana jalan ieu? Manya aing kudu nyade kawas pangal deui wae mah ieu. Teu bisa. Aing kudu bisa jalan keluarna. Di mana gitu? Barang keur kitu harita kadenge aya soratan katingali. Manusia areka mana manusia apruk-aprukan ka tengah alas panawasa. Rek naon ilaing datang ka ieu pitempatan sosoro kojor atawa rek naon ye dengekeun ieu alas bandawasa hiji alat teu pernah kasaba ku bangsa manusia, hiji alat disebutkeun karamat. Wani-wani anjeun datang ka ieu pitempatan urang ngajar teu boga tata krama jeung kasopanan, teu tata teu titi
duduga jeung peryoga. Saha anjeun? Di mana anjeun teh geuning ngomong teh sok keluar. Keluar heula samemeh kula ngajawab pertanyaan anjeun. Hade. Beres ngomong harita jangelek aya hiji cirim anu kacida pisan jangkung badagna. Sungutna anu rangeteng panona anu badag polotot segede buah. Irungna berwahlit ibarat guha gunung galunggung we kaseudna. Sukuna jebrag teu make senal capit-capit acan da eueuh harita mah. Eta jalma jangkung badag teh tetela lain bangsa manusia tapi bangsa jin anu ngageugeuh di eta pileuweungan anu ngawasa eta pileuweungan. Raden Bajul Pataru harita mundur ka tukang lain sieun lain kumaha tapi hayang ningali sidik kana eta awak jalma anu memang jangkung. Manusia nu sakepeul jeung bajuna. Ieu kula geus aya di hareupeun anjeun. Anjeun apruk-aprukan ka ieu alas bandawasa rek naon kasebelan sia. Jalma nu teu boga tata krama, teu boga duduga jeung peryogana. Wani-wani ka ieu leuweung. Kurang ajar sia. Saha ngaran anjeun? Di mana asal anjeun? Hade pertama pertanyaan anjeun. Kaula menta dihampura lamun kaula salah. Lamun nanyakeun ka saha kudu nanyakeun kaula eueuh jalma anu ngulinting di ieu pitempatan eueuh pitanyakeun ka keur kaula. Kula geus pamit ka Sang Hyang Widi aloh aja wajal. Asup ka ieu pileuweungan. Amit kanu demit. Menta kanu kawasa. Teu sagawaya kaula datang ka ieu pileuweungan. Lamun anjeun ngarasa kaganggu ku kula, kaula menta hampura. Sabab kaula oge bangsa manusia teu aya niat pikeun ngaganggu ka anjeun. Tapi lamun anjeun ngarasa kaganggu sakali deui kaula menta dihampura ka anjeun. Dasar tulang teu letahan dasar letah teu tulangan sia. Sungut atok-atokan. Saha ngaran anjeun? Ngaran kula Raden Bajul Pataru. Bajul Pataru. Bener? Di mana ngaran asal? Kaula asal ti nagara Jati Kameli. Jati Kameli. Nagara Jati Kameling aing geus apal. Timala lamun geus apal nagara Jati Kameling kaula menta tuduhkeun kaula pikeun kaluar ti ieu pileuweungan teu bisa. Naha sabab anjeun geus ngalanggar kula geus menta dihampura. Samemeh kula asup geus amit geus menta izin ka Allah Subhanahu wa taala. Wah, dasar manusia. Pinter ngomongna, ngolah basana, dedeklekna, bari jeung teu puguh yuksana. Manusia nu ngaran Bajul Pataru. Keur kula jalma nu asup ka ieu nagara
nagara kula nagara kancana ngaran kula bisi silaing hayang apal bisi anjeun hayang nyaho kula nunggaran Prabu Patonan. Prabu Patonan. Anjeun boga nagara. Kula boga nagara. Lamun anjeun boga nagara tangtuna apa? Tata kramana. Kula bangsa manusia anu geus menta dihampura ka anjeun. Dengekeun bangsa jin. Sakumaha lobana dosa bangsa manusia ajaran kula cecepengan kula sesembahan kula Allah Azza wa Jalla oge ngahampura karena kesalahan manusia asal bener-bener minta dihampuran. Nah ari anjeun bangsa jin kula rumah sasalah geus asup ka nagara anjeun bari jeung kula teu apa yen di dieu teh aya nagara katincak daerahna ku kula menta dihampura anjeun bangsa jin teu mere pangampura ka kula luar biasa anjeun. Bajul Pataru tong disarwakeun kaula jeung sesembahan anjeun sabab beda ieu mah diibarat tapi lamun anjeun keukeuh ti keukeuh ayeuna moal mente pangampura ka kula moal mere itu jeung ieuna tetep kula teu dibere jalan pikeun kaluar adu kapaksa meureun kula teh kudu ngayakeun tindakan naon anu rek dijadikeun tindakan ku anjeun tangtu kaula ngarasa katincak ku anjeun nya meureun kula ge kudu ngegel ka anjeun tak kula ge hayang bebas. Hayang seuri bangsa manusia sakepeul jeung bajuna make jeung ngakal-ngakalan ka aing sagala rupa urang ajar sia anjeun kudu modar dina leungeun aing lamun mampu anjeun sok kula moal arek mere pelawanan ka anjeun wah kacida pisan sombongna ieu manusia sagede pelok teh rasakeun ieu sanggeus puguh kitu mah harita eta jin leungeunna ngalayang anu gede nakeranan sedengkeun Bajul Pataru harita nu nangtung mancuh dina tangtungan teu ngobahkeun awakna saeutik-eutik acan barang harita bledug-bledug leungeun harita anu geus meber teh arek pake ngageprek lir ibarat ngageprek bawang dina talenan tangtuna kudu gepeng sabaraha harita leungeun anu kacira pisan gedena niban kana awak anu leutik nyang celing jebrod sabaraha kali harita leungeun ibarat pake ngegeprek we kana awakna Bajul Pataru tapi aneh diwatan Bajul Pataru remuk harita Bajul Pataru kalahkan nancep lir ibarat pasuk anu asup kana eta bumi jin harita nu geus ngoprot ku kesangna diangkat Bajul Pataru teka angkat dibebuk di Bajul Pataru henteu bejad disintrek celina kalah karbing betot irungna we kalah manjangan Bajul Pataru ni imut ngagelenyuk harita neuteub seukeut ka eta raja pok Bajul Pataru harita ngomong jin Prabu Patona geseubeut nyiksa kaula anu pajarkeun teh cenah rek ngabubuhkeun sirah kaula yeuh sirah kaula masih keneh utuh anu pajarkeun cenah rek ngageprek awak kaula ieu awak kaula masih keneh utuh
teu kakurangan naon-naon. Nu matak hirup mah ulah aya sombongna. Hirup teh sing pinuh ku kadeudeuh. Kasasama lain kursa sama bangsa jin tapi kasakabeh makhluk Allah. Buktina kaula ayeuna bisa nahan anjeun. Waduh. Sia benerna sia. Kula lain saha-saha. Kula ngan sakadar jalma anu teu boga naon-naon. Anu menta pitulung ka Sang Hyang Dumamparan Allah ngaranna. Kurang ajar. Asa teu percaya. Lamun ieu jalma teu gepeng dina leungeun aing, tong boro-boro ning ieu jalma sanajan gunung sakitu gedena ku aing bisa hancur. Tapi kunaon ieu jalma boro-boro hancur, dijejek bobokongna kalah kanongeng, ditincak huluna kalah ngalelep, dibetot irungna kalah manjangan, disintrek celina rebing, panon we bolotot culak cileuk jiga jengkol. Aneh ieu manusia. Bajul pataru kula sabenerna anjeun teh rek ka mana? Kula keur nuturkeun indung suku kula anu nuju ka beulah kaler. Tapi kula datang ka ieu pitempatan kadon kapihung. Teu apal beulah mana kaler, teu apal beulah mana kidulna sabab ieu pinuh kula tak kakayot. Panon poe henteu tembus ka ieu leuweung. Tatangkalan anu pinuh ku kakayon jeung bararadag jalan katutup sagala rupa katutup. Poek mongkleng butarajin di ieu leuweung. Wawaniana. Kula muji tur ngaku kana kahebatan anjeun. Kula lain jalma hebat. Kula lain jalma gagah. Kula lain jalma sak. Kasaktian kagagahan lain kula nu boga, tapi Allah nu musik malikeun bangsa manusia jeung alam sakabehanana jeung sakabeh makhlukna tinu leutik tapi kanu gede. Uteuk tongo walang taga. Kukodongan kabeh diusik malikeunana ku Allah. Kula mah kur menta jalan ka anjeun, tuduhkeun jalan pikeun kula. Lamun anjeun nuduhkeun, anjeun salamet. Lamun anjeun teu daek nuduhkeun nyawayahna. Tong nyalahkeun kula lamun anjeun hancur lebur ku kula. Wawanena memang hebat. Tapi aing can pernah ningali jalma semacam kawas kieu. Dahsyat teh turunan naon? Awak siat liat-liat teuing, kulit siap manit teas-teas teuing. Tulangna dijieun tina naon? Manusia sakali deui urang tarung jeung aing. Sabab aing panasaran ka ilaing dengekeun lamun aing eleh ku sia. Aing jelas-jelas bakal talu ka sia, bakal ngabantu ka sia nuduhkeun jalan ka mana sia ini. Kula oge bakal ngabantu kana naon anu dipikahayang ku sia bangsa manusia. Tapi lamun aing eleh, tapi lamun sia nu eleh ku aing dihakanan atah-atah sia ngan ek disesakeun teh sia bujurna sabab nyaho aing ge hideung jeung borontok deureun. Letah aing bakal ngorolok. Kurang ajar make jeung ngomongkeun kana bool aing anu borontok sagala rupa nyaho ngan si kasabelan teh geuning. Padahal aing geus diubaran tak urap teh kemari aduh. Untung we goreng patut ya jelema. Hade lamun anjeun hayang tarung jeung kula.
moal burung diangsonan kukula cin patonah sok maju heula ka hari geura taki-taki anjeun sabab ayeuna bagian kula nu nyerang ka anjeun tadi kula nepi ka ngabebes kana ieu batu cadas anu aya di dieu ayeuna giliran kula nu nampol anjeun ngabebeskeun kana ieu bumi sombong bangsa manusia cacakan teu make senal geus sombong kitu sia komo lamun make senal nah sia urusan jeung senal deuleun geura taki-taki kaula geus taki-taki yeuh kaula ayeuna bagian pikeun neke ka anjeun lakukeun kula nu bakal nahan sakumaha anjeun anu nahan kula tadi hade ayangnya jelema pentil kelok kawas kieu yeuh anu huluna ulag ileung siga kalapa marmer naon sia teh kalapa marmer salah ngomong aing sakaingat we ieu mah omat naon bujur naon ieu teh bujur borontok gitu nah sia teh kebujur-bujur wae disebutan kasebelan yeuh rasakeun sanggeus puguh kitu Prabu Patona Harita Raja Jin nangtung ngebedega rek nahan serangan sakali ewang nu tadi ti heula tetela Bajul Pataru anu meng dibebek tapi tina naon ayeuna giliran Bajul Pataru anu ngabebek ka eta jin anu jangkung badak kunyam Bajul Pataru harita ngagunakeun ajianana leungeun Bajul Pataru harita ngageter sedangkeun jin harita anu nangtung ngabedega bari nulak cangkeng nangtang ka Bajul Pataru rek narima naon wae nu dibankeun ku Bajul Pataru curilat Bajul Pataru harita ngacuralitkeun awakna luncat ka luhur cucuralitan sababaraha kali cucuralitan sabab ku luhur-luhurna jeung jangkung-jangkungna eta jalma nu tangtuna Bajul Pataru we kudu ngalayang barang geus nepi hareupeun kana tarangna harita eta Bajul Pataru neke we saeutik teu kudu dibabukeun teu kudu dijejak bobokongna sagala rupa kur diteke pelebat tarangna eta jin langsung ngocek ngecerit maratan langit ngocek marakan jagat awakna panas lir ibarat diduruk ku seuneu nu kacida pisan panasna awakna nyeut ngaletikan harita aduh tobat aing ieu aduh aing alah ampun manusia kaula tobat ka anjeun manusia alah ieu cungcurungan jeung adeul di kabreuh tataman ngegel ka aing sabangsat aduh alah aing mage jeung hayang seuri sagala ieu alah hampura ieu aing hayang seuri ieu aduh da aing jadi ngalutikan kieu ieu aduh teu nyangka jirim asli anjeun teh geuning leutik teu jauh bedana jeung kula rek nagih janji ka anjeun sakumaha tadi anjeun geus rek talu ka kula kaula memang talu ka anjeun manusia terus lamun geus kieu anjeun rek naon kaula rek ngawariskeun aji kasakten teu butuh lain kaula sombong lain kaula nolak memang teu butuh kaula nu dibutuhkeun ku kula teh batur pikeun ngobrol di perjalanan walah hartosna hiji tambah hiji 2 lamun bisa ngaji pasti bisa ngadoa hari 2 tambah 2 4 lamun bisa ngadoa pasti
urang teh bakal beteng teas geus ngadoa mah sok baranghakan 4 tambah 4 8 lamun geus beteng teas tanyakeun kanu komen sia mentong kai jadi kedah kumaha isim abdi Gusti wayahna sabab anjeun tadi geus janji ka kula naon anu dipenta ku kula anjeun bakal ngajabana sumuhun ayeuna kula menta ka anjeun baturan kula lumampah waduh pami eta panyuhunkeun kacida pisan abotna kaula mah kursa bangsa jin hirupna dina tempat nu poek jeung peuting pami hirup bangsa jin bisa kumelenang kawas beurang kumalayang nembongkeun jirim ka alam manusia jeung ka bangsa manusia tangtuna berat keur kaula aduh Gusti pami kitu mah kaula teu sangeup anjeun bangsa jin anu bejana gagah tur sakti bisa ngarobah wujud gantenan bisa mancala putra mancala putri tangtos lamun kitu lakukeun anjeun kudu garobah wujud jadi manusia waduh jadi kaula kudu ninggalkeun ieu nagara wala tapi teu nanaon kaula parantos janji ka Gusti Raden Bajul Pataru naon anu dipikahoyong ku Bajul Pataru bakal diidinan ku kaula bakal ditedunan sok sabab geus eueuh di waktu kaula kudu init dieuna tempat ulah teh keur aya nu diteangan hiji raja jeung nu jadi bapakna hiji pamimpin ti nagara Jati Kameli sumangga antos sakedap bade mangau heula wedak nah sabab ieu wedak teh mangrupakeun wedak kasakten pikeun mancala putra mancala putri pikeun nyirep manusia di alam manusia supaya kaula tahan ku panas supaya kaula bisa sapopoena leumpang sarajan kumaha oge kaula boga reka jeung perdayana antosan Gusti sok tidak goan ku kula tapi lamun nepi kakeun anjeun jalir kula bakal nyusul ka nagara anjeun bangsa jin moal arek jalir janji kawas si jaen kamari si jaen namut arto 10.000 ditagih kur mere 2.000 bari jeung dicokot deui kana rokok sabatang atuh bures guys antosan Gusti sakedak sangeus puguh kitu mah janjina Prabu Patonah harita ditedunan eta jin ngarobah wujudna jadi bangsa manusia sangeus kitu cangelek jin Patonah harita ngacangelek jadi hiji manusia rupana henteu goreng patut rupana oge henteu kasep sedeng-sedeng saja pokona mah asik-asik manis pok bangsa jin harita ngomong aduh Gusti ieu kaula parantos tapi soanten kula jadi kieu Gusti kieu kumaha ieu teh nah jadi sora gepeng kieu ieu sora teh teu nanaon anjeun ayeuna geus jadi manusia piraku rekaran Patonah entong ganti weh usaha Gusti arek ku si buloh ge teu nanaon atuh tah tukang nangka waduh ulah ku si buloh aya godegan soalna mah
nya kunaon di ku godeg aduh kamari tatanggi oge anu moyokan puguh tak alim godegan teh sok ka mana wae apan kidalang oge teh godegan saeutik tetempelan dina pipina teh aya kudas kurap jintumang segala rupa-rupa we pokona mah Gusti entong nyebut Gusti atunya entong nyebut Gusti sabab kula lain di negara kula lain di istana kula jadi rakyat biasa sebutkeun we kula mah Ki Bajul we kitu geus oh muhun ngaran anjeun ge kudu diganti piraku kudu nyebut patonah mah ulah nyebut naon atuh saha atuh pinamieun abi teh cing sok ke kula keur neangan heula ieu pingareuneun maneh naon piraku papatong mah ieu sabab lamun papatong lamun dihitutan sok hejo siga himut pare ulah papatong saha atuh asikin ulah asikin sok atuh dipiwarang manaon ye tos teu kieu toyong nganggo nami ya bi teh ari ngaran Nanang Sonjaya piraku teuing nya ari Nanang Kang Depi piraku teuing komodi Kang Yana urang Cibaduyut lah moal urang Kuningan saha nya ngaranna ieu bingung ieu Kang Asep Ardiansah gitu alah moal tawa Kang Etobri waduh moal deui Dini Ramdini piraku ieu mah da jalu atuh urang Jakarta teh ya Jakarta Timur Cilincing satu Gusti sagadeng loba ieu teh aya urang Cimahi segala rupa ieu aduh Ngang Yusuf urang tanyakeun heula ieu cik kulemeng sang kulemeng ieu sang kulemeng nu katempo teh geuningan urang Tangerang ieu mah lain urang Tangerang ieu kuremeng deui katingali urang Jakarta Barat lain anak Cipanas lain barudak Cipanas ke aduh lami sekedap kumaha lamun diaranan kukula teh nyaetana sa Udin we geus Udin mana ieu teh Udin Sumedang Udin Sulawesi atau Udin Japan pokokna mah Udin we Udin mana tong Udin atuh teu pantes ya bima nami Udin teh saha atuh ieu teh mani rariweuh teuing ngaran teh ieu geus we abi mah diarti namian samak we geus atuh samak teh naon simang samak we geus mak we kitu mak gaya ngaran teh Maxwell bangsa jin ngaran Maxwell aduh Gusti Maha Agung teuing ieu mani lami ngantosan nami tos ayeuna mah kieu we Gusti nami abi teh gentos kusaha kurupuk we tos kurupuk aduh rada ngahina ieu maneh sama ge ngahina uing teh ngomong kusaha kurupuk jawaban epan heueuh nya kada-kada make ku diteruskeun kurupuk duh caca nya carangka ka diruna deh lah jadi ngahina tungtung nama geus we maneh ngaran teh Bidin nya Pidin waduh halus jeung ngaran Pidin jiga nami jadi Pidin tah jadi anjeun ti mimiti ayeuna kukula bakal disebut ngaran Pidin kula
sebut we ngaran Bajul geus cukup baju. Wah lamun Bajul mah sakanyaho kula mah eta teh buaya. Pokona marek buaya arek toke kula ngaran Bajul. Manya ngaran Emad mapan ieu teh jawara jeung raja di senopati kula teh manya Emad lain Bajul. Janten Bajul wae Bajul. Jantos atuh. Tapi tong nyebat naon? Kedah disebatkeun kitu Gustina entong. Ki Bajul we geus. Oh. Janten salira teh kedah disebut Ki Bajul. Bener. Anjeun tong poho ngaran Pidin. Nya Pidin. Anjeun Ki Bajul. Ki Bajul. Urang ayeuna eueuh musuh, urang ayeuna eueuh dunungan. Duanana sarua satata. Anjeun ka kula ulah ngomong nu aneh-aneh. Kula jeung anjeun anggap weh babaturan. Ya ari kitu mah. Siap? Siap. Ayo. Sok. Geura gemblongkeun ieu jalan. Kula rek keluar. Waduh. Dadana nada nyentak wae. Memang kaula geus kieu. Buati orok. Waduh, buati orok. Belah mana atuh ieu teh tandana? Nakelek. Aya tanah hideung ulemeng, gambar buaya bercalawak. Aduh. Ieu mah loba tatanya kasebelahan si Pidin teh. Ayo atuh ah. Bajul. Ki Bajul, hayu. Tuh, jalan nu ngageus ngajalungjung ka belah witu euy. Tah, kieu ngeunah ngaran teh sok euyeun mekom sok bebas. Maneh rek ngomong naon-naon ge bebas ka dewek. Pokona mah dewek ayeuna ngaran Bajul. Maneh Pidin. Bajul jeung Pidin. Di antara urang teh eueuh dunungan, di antara urang eueuh patalukan, tapi urang teh babaturan anu ngomongna normal sapopoena kawas kumaha. Kasarnya kasar, lemesnya lemes. Pokona mah ngomong biasa. Ade lamun kitu mah sia. Pokona mah ayeuna mah ayo lempang ka belah ditu. Antuk nama Bajul Pataru anu ngarannya Ki Bajul we tetep. Jeung si Pidin harita ararinit ninggalkeun eta pitempatan, nuturkeun jalan anu ngabulungbung nakaranan pikeun kaluar ti eta pitempatan. Dua jalma harita nu sarua gegerna sarua katingali gagahna. Duanana harita nu make baju sing sarua hideung, boh Ki Pidin, boh Ki Bajul. Bajul Pataru jelas-jelas senopati ti nagara anu gagah tur sakti. Teu nemongkeun kakuatanana, teu nemongkeun kagagahanana, teu nemongkeun pangkat mangrupakeun senopati. Satata jeung Ki Bajul. Atanapi satata jeung Ki Pidin. Sanggeus kaluar ti eta leuweung, reg Pidin harita jeung Bajul areureun. Din, kumaha Jul? Din Jul. Ieu teh geus tepi ka mana urang teh? Nya eta. Uing ge teu apal geus tepi ka mana. Teu apal ka kawasaanana. Tapi urang tuturkeun we ka belah ditu. Sabenerna rurek di teangan teh saha? Rurek di teangan teh Raja Ratu Kula. Jeung anu ngadirikeun eta karajaan Jati Kameling. Anu ngaranna Raden Kamileung. Waduh. Pami Raden Kamileung masa alam jagat oge apal. Apal? Apal. Tong boro-boro ning bangsa manusia sanajan bangsa jin kana ngaranna Raden Kamileung teh geus apal anu ngagemparkeun dunia-dunia, anu ngagemparkeun alam-alam jin, anu ngagemparkeun para jawara teh nyaetana Raden Kamileung puluhan tahun katukang panan. Nah apal? Nyatang tu apal. Sabab sabenerna anu ngaran si Kamileung eta teh mangrupakeun hiji jawara anu pernah ngajajah ka bangsa-bangsa jin. Jadi asup plus-plus ka bangsa jin tapi bangsa jin eueuh hiji oge nu kuat ka manehna.
dengekeun ku Culi Nurbing. Percaya kula. Oh, jadi kitunya sejarahna teh nya. Kira-kira ayeuna aya di mana? Kudu tingali heula ya dina inung suku dina kuku-kuku leungeun. Cik urang tempo ieu dina kuku kula. Cikan sok. Ya. Ting kuli mangsung balakan cumbeng balaka tekep ke seben dambeng. Gedebeg. Wey parkud. Wey Ciapus. Nah, sia teh kalah kan itu kan ieu. Ieu jempol. Ieu naon? Ieu teh jempol. Naon? Jempol. Ari ieu kuku jeung jempol tengah hiji. Lamun misah supalemer. Oh, bener. Tingali tuh. Wih, nya ceuk wing oge. Ieu lain nu ngaran kamileung teh. Tempo, ieu lain nu ngaran kamileung teh. Ieu, tempo ieu. Benar ieu nu ngaran kamileung teh ieu. Waduh, ieu Gusti Kamileung aya di mana kira-kira ieu? Ayeuna urang tanyakeun ka angin anu ngahiliwik. Sang Hyang Jagat Batara. Tong kitu atuh da lain kitu, salah, tong kitu. Madu. Tanyakeun we ka angin sok langsung we. Oh nya. Ulah make dua kaos kitu ulah. Angin anu ngadarinding. Ulah arek nanyakeun jalma nu ngaranna si Kamileung. Di mana nya ayana ngaran jalma si Kamileung beungeutna geus katempo dina inung leungeun dina kukuna. Tapi jalmana tincan aya ieu. Sugan we aya geserna angin ieu kana ceuli ieu ngabejaan. Sugan mah kaing. Sot atuh angin. Bejaan harebosan kula. Ulah rek neangan si Kamileung kudu kameulah mana leumpang kula teh. Di mana ayana si Kamileung. Aduh. Kabawa soak aing ieu. Babarengan tong lila teuing jeung nu kieu geus aing mah ieu. Bakal butak. Panon ge bakal cicikaan. Nah kunaon? Kabawa butak we geus kumaha? Aya bejana. Yeuh dengekeun Ki Bajul. Urang teh keukeuh kudu leumpang ka beulah kulon euy. Ngan ketuh di ditu aya walungan nu kacida pisan gedena dina patunjuk teh. Na patunjuk nya bieu kadenge ngahiliwik kana irung. Naon? Itut. Nah sia teh. Atuh da nanyakeun naon? Di hareup aya walungan nu kacida pisan gedena. Urang teh kudu tumpak rakit. Teu kudu tumpak rakit atuh. Ieu mah ceuk pituduh. Urang teh cenah kudu tutumpakan. Ek tumpak rakit, ek tumpak kalakai, arek tumpak naon we. Nu penting mah tutumpakan. Nuju engke eta walungan teh jelas ka salah sahiji kota raja anu aya di belah kulon cenah kitu ceuk pituduh mah. Iya.